Sebenarnya hulfin tur bersih tina nyulayaan patokan. Ulangi. Hulfin sareng katiluna kudu bersih tina naon tina nyulayaan patokan atanapi nyulayaan struktur kalimat bahasa Arab. Ari kitu aya nu sok sok tibaralik. Contoh nu nyalahan. Atuh kieu we dibalikeun kadang-kadang anu keur mah teu ngarti hayang diajar bahasa Arab memang sok bae teu naon cenah. Eta geus lamun hayang diajar bahasa Arab pake bahasa Arab yukem teu naon. Geura taloskeun ka paelan bahasa Inggris ge sami kitu. Jadi anu kuduna subjek dipaneurikeun, predikat dipaneurikeun atau diheulakeun. Contoh Dorobtu Zaidan, dorobtu geus neunggel kuring Zaidan kaki Zaid balikeun be. Doroba Zaidan tu atawa doroba Zaidan anak. Doroba geus neunggel Zaidan kaki Zaid anak kuring. Atau anta doroba lah pokona teu pararugu we eta teh mah nyalahi aturan struktur kalimat. Nu disebut paswah teh tak kudu jauh tina nu kitu. Saya pergi ke sekolah saya pergi. Pantes teh lamun ke sekolah saya pergi, asa teu pantes. Urang mau ulah kitu. Da diajar jauhar maknun. Nahwu sorobna kudu meta. Dorobtu Zaidan atawa dahabtu ilal madrasati gitu. Sobahan struktur kalimatnya kudu leres. Ta ulah hulfin kudu bersih tina nyulayaan patokan bahasa Arab. Terus kadituna naon? Zukina. Zukina teh hartina kelak beli lepat. Anu tos dikauningakeun kitu zukina teh. Zukina anu tos diuningakeun, zukina diuningakeun. Tos sabet bae heula. Ieu teh sateu acan ngabahas masalah naon tadi? Masalah ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade. Kudu uninga heula nu mana anu disebut kalimat atau lafad atau mufrad paseha. Kata atau lafad anu paseha teh kahiji cenah kudu bersih tina naon? Kesimpulan kudu bersih tina tanafur. Naon nu disebut tanafur? Kalimat anu berat diucapkeunana atawa kalimat anu hese diucapkeunana. Bisi seperti tadi nu enteng antisipasi kala antisisisapi, globalisasi kala goblokisasi gitu, modernisasi kala naon gitu. Terus kaduana kudu bersih tina gorobah. Gorobah teh naon? Kalimat anu hese atau jauh nana bersih tina kalimat asing atuh. Ari antisipasi kan kalimat asing cek urang mah nya asing. Katilu kudu bersih tina hulfin. Hulf naon atosna?
kalimana kudu bersih tina nu nyulayaan kana tarkiban kalimat bahasa Arab. Contoh-contohna atos tadi. Mudah-mudahan aya manfaat barokah. Nadomanana aos lagu mama nah angkoh wajan mustafilun bahar rojaj tapi lagu mama ucin. Fasohatul muprodi ayalu syamin tanafurin gorobatin khulfin zukin. Fasohatul muprodi ayalu syamin tanafurin gorobatin khulfin zukin. Wallahu alam bisawab, wallahu alam bimuradi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.